Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillah dinten ieu urang masih tiasa diajar bahasa Sunda sasarengan. Sate acan diajar urang maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi dinten ieu nyaeta ngeunaan kadaharan khas Sunda. Tatar Sunda kaasup daerah anu lega. Pangeusina oge rea. Unggal daerah boga cara-cara jeung budaya anu beda. Pan aya paribasana ciri sabumi cara sadesa sacarana. Tatar Sunda mah beunghar, kadaharana oge rupa-rupa. Kadaharan khas daerah di Jawa Barat. Di Ciamis aya Galendo. Dijieuna tina hampas minyak kalapa katelah Galendo Ciamis. Upami urang ka Garut aya kadaharan dodol. Dijieuna tina tipung ketan jeung kalapa katelah dodol Garut. Ari di Subang aya Ganas Subang anu katelah amis pisan. Salajengna aya sampe. Sampe ngandung karbohidrat anu matak wareg. Anu salajengna aya cireng. Cireng dijieuna tina aci anu dijieun adonan tuluy digoreng. Upami di Sumedang kagungan tahu katelah tahu Sumedang. Salajengna aya kecap. Kecap teh asalna tina kacang kadele. Anu salajengna aya tahu gejrot. Tahu gejrot marupakeun kadaharan khas ti Cirebon. Saatos eta aya oge comro. Comro dijieuna tina adonan sampe. Dilebetna tiasa ngangge oncom, rasana asin. Anu salajengna aya misro. Sami sareng comro tina sampe, mung upami misro mah dilebetna nyaeta ngangge gula beureum. Tah tadi urang sadaya parantos terang rupa-rupa kadaharan khas Sunda. Aya Galendo, teras dodol, ganas, sampe, cireng, tahu, kecap, combro, tahu gejrot, misro. 10 kadaharan khas Sunda ieu kedah ku urang dilestarikeun. Sami rasana oge raos pisan. Salaresna seueur keneh rupa-rupa kadaharan khas Sunda. Ayeuna hidup ku ibu di pasihan pancen kangge di bumi. Dikerjakeun halaman 28 dugikeun ka halaman 31. Ku hidup sadayana tiasa diaos heula. Ngarah tiasa ngajawab sadaya panarasana. Hatur nuhun anu kasuhun. Hapunten bilih seueur kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.